Alhamdulillahirabbil alamin. Sadayana puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam. Alhamdulillahirabbil alamin eta alif lamna alif lam li jinsi. Kateranganana jingsun kuriun tatahu akrabun kasirun. Hartina jinis hiji ngurung ka sakabeh. Ari sakabeh teh sadayana. Satiap sakabeh mangka eueuh nu disesakeun. Nu beunghar, nu miskin, nu iman, nu kafir, cacah, menak, rakyat, pejabat, lalaki, awewe, kolot, budak, kaasup. Eta kabeh pujieun urang. Sabab eta sadayana kagungan Allah. Mun urang muji ka sadaya kagungan Allah, mangka eta puji nu bakal ngurus ka urang. Contoh, urang muji ka tangkal sampe. Heungku urang eta tangkal sampe teh dipotongan, tuluy diseuketan, tuluy dicecegkeun kana taneuh, tong hiji 1000 we atawa sakebon. Dagoan ku urang terehna 8 bulan. Pan sampe teh beutian. Betina ku urang bisa didahar. Jadi getih, jadi daging, jadi tulang, jadi sumsum, jadi balung, jadi bagal pangawasa. Tah ngurus ka urang. Puji. Atawa ku urang dijual ka pasar. Heug duitna ku urang pake mayar hutang misalkeun. Tuh pan jadi ngurus ka urang. Puji urang ke tangkal sampe teh. Sasatna mah bisa ngalunasan hutang ku sababiahna dipangmayarkeun ku sampe. Cek wasilahna. Pan salamet orang tanya teu diudag-udag kudu nagih hutang. Coba ayeuna mun ku urang dibalikeun. Sadayana benci kagungan Allah nu ngaruksak sadaya alam. Contoh, urang ningali nu keur ngadu hayam, bari tumpangan ngadu hayamna. Joroi we dina hate teh bijil kangewa, nepi ka kedalisan. Montong ngadu hayam anjing, haram sia teh goblok. Meureun itu teh ngajawab, naon sia babi? Hayam-hayam aing, tumpangan make duit-duit aing, tong pipilun kana urusan aing sia. Ari hayang salamet mah. Nungtrung di urangna, panjo jekok we tah peurupna kana cukang irung urang. Atuh boga-boran getih cukang irung teh. Tuh pan ruksak nya irung. Ta jadi ruksakna alam teh, hancuran kehancuran nu terjadi di ieu alam teh gualatan manusia geus teu saling puji. Bojeng papada manusia boh muji ka alam nu kagungan Allah eta sadayana ge. Aku sabab urang maapa kana hamdalah nu sina nyaeta puji, anu ku eta puji nu ngurus sadaya alam. Ta urang masing jadi bagian anu muji.
ulah jadi bagian anu ngabenci, ulah jadi bagian anu ngaruksak, tapi kudu jadi bagian anu ngurus kasadaya alam. Ari alam satiap-tiap nu ciptakeun eta disebut alam. Jeung papada manusia puji ek nu kumaha wae ge, muji ka saluhureun pan keur pentaeun, muji ka sasama keur batur pakumaha, muji ka sahandapeun keur titaheun, kasup ka bangsat puji. Tiasaannya bangsat eta nepi ka sakitu dikoncina, sakitu digembokna, sakitu diteralisna bisa tembus. Mudah-mudahan we sing babalik pikir eta bangsat teh sing kembali kana jalan rahmatna Gusti Allah, sing salamet kadituna hirupna, maotna sing husnul khotimah. Nah gitu muji ka bangsat. Kadituna pan aya puji kodim ala kodim, puji kodim ala hadis, puji hadis ala kodim, puji hadis ala hadis, puji kodim ala kodim. Beh dieu nama nu heubeul muji ka nu heubeul teh nyatana indung muji ka bapak, bapak muji ka indung. Hasil tina saling pujina indung jeung bapak bijil nu hadis. Ari hadis teh anyar, naon nyaeta urang salaku anakna. Pan urang teh sareatna mah hasil tina saling puji indung jeung bapak. Damun teu saling puji mah moal bisa moal antol-antol acan saling benci mah. Puji kodim ala hadis nu heubeul muji kanu anyar. Beh dieuna indung mun keur ngandung, pan barang dahar ge nu tadina sagala dihuapkeun ngadak-ngadak panjadi apik, teu sagala dihuapkeun dipilihan nu alusna hungkul, nu berprotein, anu bergizi. Sabab naon? Sabab muji kanu anyar nyaeta nu aya dina jero kandungan nu disebut jabang bayi. Gobrak gue teh jabang bayi teh lahir ke alam dunia, paneta nu anyar teh nu hadis teh nu ngaranna orok, kunu heubeul ku indung bapakna pan dipuji, diekahan, dibere ngaran nu alus, pan ngondang dulur, ngondang tatangga, ngadaroakeun. Mun tirisan disimbutan, mun lapareun disusuan, lamun ngising pan dicebokan, jeung saterusna. Nepikeun ka kajeun teuing tengah peuting keur meujeunna ti brasare. Mun eta orok ceurik pan ngorejat indung bapana atawa indungna. Geuan dipangku disusuan bare diayong-ayong. Eta teh puji kodim ala hadis nu heubeul muji kanu anyar. Puji hadis ala kodim nu anyar muji kanu heubeul. Beh dieuna anak muji ka indung bapakna ku cara bakti.
mun sakalieun kolot gering pan anak nu ngurus kolot dipangmasakeun dipangnaheurkeun cai jang mandi dianterkeun berobat ka dokter jeung saterusna. Ta eta puji hadis ala kodim nu anyar muji kanu heubeul. Puji hadis ala hadis nu anyar muji kanu anyar. Beh dieuna anak muji jeung papada anak, boh jeung anak nu sakandung, boh jeung anak nu teu sakandung. Sakabeh manusia nu hirup jeung urang ayeuna saalam dunya kabeh ge anak. Urang anak indung bapa urang, maneh indung anak indung bapa maneh, batur anak indung bapa batur. Tajeng papada anak kudu saling puji, lain saling caci, lain saling maki, lain saling cokelan kasalahan. Ngahormat kanu saluhureun, ngahargaan kanu sapantaran, kanu sahandapeun ajen. Cek urang Sunda mah pan silih asah silih asuh silih asih silih elingan silih wasiatan ku kahadean jeung ku kasobaran.